Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemugi pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarung metep malarangan sadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota ninglah sararehat barang jam milik mulus rahayu pinanggih ti Gusti Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang nuruskeun deui anu part 2 na. Ayeuna kita teh ada di Kanjeng Sunan Derajat atawa naming alitna teh nyaeta Raden Hasyim. Terus ngagaduhan deui gelar anjeunna teh nyaeta Raden Syarifuddin. Nah, ieu teh Sunan Derajat di lahirkeun teh tahun 1470 gitu Masehi. Nah, anjeunna eta ti putrana Sunan Ampel nya anu tadi gitu, eta ti putrana Sunan Ampel gitu. Anjeunna seueur dina berkesinambungan di masyarakat, entah itu dalam hal kebudayaan, entah itu dalam hal kecerdasan. Beliau terkenal dengan kecerdasannya gitu, dan merupakan saudara dari Kanjeng Sunan Bonang nya aya pakuat kait Rai Adi gitu, Adi Lanceuk atuh bahasa orang nama kitu warginya. Nah, ayeuna urang jeung konco-konco bahwa di Sunan Derajat ieu anu memang Kanjeng Sunan Derajat atau Kanjeng Sunan Raden Syarif biasa sok disebut deui di dieu nama Sunan Derajat teh nyaeta Raden Qasim atau Sunan Mayang Madu seueur lah jabatan-jabatan atanapi nami Islam teh gitu nya. Hayu bebarengan bareng konco-konco well. Nah, iya orang di pemakaman Sunan Derajat atau di gerbangna Kanjeng Sunan Derajatnya tuh di Pacitan tuh bareng anak-anak well. Jadi iya dijelaskan bahwa Kanjeng Sunan Derajat teh tadinya disebutkan ngagaduhan kecerdasan atau napi naonnya jenius lah bahasa orang mah, bahasa ieu nama jenius gitu. Kanjeng Sunan Derajat sang Mang Agung aya tah nya ayo urang tinggal makam nanya. Ieu salah satu artefak sejarah Nusantara penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Khususnya di Pacitan ieu teh. Pacitan Lamongan anyanya. Tuh tinggali artefak arsitekturna kejeniusan Kanjeng Sunan. Nya alah ukiran-ukiran anak, entah itu ku santri, entah itu ku murid, entah itu ku pengawal anak buah. Nah, tapi ieu sadaya hampir termasuk salah satu harta karuna Nusantara. Pokona alah enak cing di Nusantara mah tos dibebenah, tos dingeunah gitu umat Islam teh ku para wali-wali anu terdahulu termasuk Kanjeng Sunan Derajat. Ayo ikuti Desi, mau masuki makam. Tuh, makam karuhun. Nah, iya makam guys.
iya orang aya di Lebet. Nah iya Lebet nah Kanjeng Sunan Derajatnya. Ayo ulang alhamdulillahnya guys. Alhamdulillah beres namanya. Ayeuna orang rute ke mana dia? Insyaallah ke Sunan Giri. Ke Sunan Giri. Pokoknya tuturkan terus aja kan kamari di part 3 nya. Ayeuna bagian part 2 cuman can diuploadkeun kana YouTube. Oh. Gitu. Mungkin sampai ke part 112 mata ulu yo. Gitu ta. Ayeuna rek menuju ke Sunan Giri. Nya pidoana sedayana. Pokoknya masih serehat. Nya kita ketemu. Oke. Kitu na da kumargi kitu aya pulasan sekedik tentang Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat teh nami asli keur alitna nya eta Raden Kosim. Nah digentos deui aya nu nyebatkeun Raden Syarifuddin. Aya nu nyebatkeun deui Raden Kosim. Gitu. Jadi berbagai sumber atau telah dari yang lain dan berbagai sumber memang tidak salah kan, tetapi gitunya. Tapi nu penting orang mahabahna ka Sunan Derajat. Rasa ngahaturkeun nuhuna ka Sunan Derajat dan memang dulu mah sok beda-beda geuning ji. Ti wilayah dia ngaran ieu teh saha, ti wilayah dia ngaran ieu teh saha. Padahal mah tentu tujuna mah tetep ka dinya gitu. Sunan Derajat. Katimu kumake katimu deui nya di makam Sunan Giri. Alhamdulillah ayeuna urang tos aya di Gresik. Oke guys. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nyata sareng balad. Lontar. Nah di makam Sunan Gresik ayeuna atawa nami aslina Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah satu pemimpin para wali songo waktu zaman dulu. Jadi pemimpin para wali songo, wali anu 9 di Pulau Jawa. Pertama menyebarkan di Pulau Jawa yaitu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sareng Syekh Maulana Malik Ibrahim ieu sanes asli ti orang Indonesia tapi kelahiran ti Iran. Nah, di negara Iran. 5.000 dapat 2. 5.000 dapat 2. Ya, sedikit iklan 5.000 dapat 2 ya. Nah, kayak orang tinggal di makamnya ya. Ayo gaskeun. Urang ayeuna alhamdulillah tos nebi ka Gresik. Di Gresiknya bener? Gresik Jawa Gebang. Di Gresik ayeuna teh urang teh saya di Gresik di pemakaman Kanjeng Sunan Giri. Eta lahir asli di Indonesia, malah salah satu pendiri kerajaan Blambang di tahun 1442 Masehi. Sareng wapatna Kanjeng Sunan Giri nya eta sekitaran 1056-an. Eta meninggalna Kanjeng Sunan Giri. Sareng Kanjeng Sunan Giri ieu asli ti Indonesia atau nampi lahir di Indonesia, keturunan ti Indonesia. Nami asli Kanjeng Sunan Giri nya eta aslina nami aslina nami Kanjeng Sunan Giri nya eta Raden Paku. Gitu. Kanjeng Sunan Giri salah satu
wali anu ngadegen kerajaan Malangbang Kedaton berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Wah, rada lumayan itu ya, ke orang ditinggali makamnya. Ia sejarah singkat Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku. Dalam hal kebudayaan, dalam hal toleransi, dalam hal dakwah, Kanjeng Sunan Giri mengajarkan bahwa kita selalu berpegang teguh pada kerajaan, bukan maksudnya kerajaan, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Islam dan juga budaya-budaya kita yang jangan diperadukan atau diadu dombakan dengan yang lain. Seperti itu mungkin ya. Hampura ieu eungap nya, pokoknya masing sarehat urang tinggalin ke makamnya. Assalamualaikum. Nah, orang pajeng deui ayeuna di Kanjeng Sunan Ampel. Anu mana Kanjeng Sunan Ampel ieu salah satu wali songo anu nyebarkeun Islam di Pulau Jawa. Nami asli Sunan Ampel nyaeta Kanjeng Raden Ali Rahmat. Anjeunna sanes asli ti Indonesia. Tapi anjeunna lahir di 1400 hiji atau 402 di daerah Champa, amun ayeuna disebutna Vietnam meureunnya. Sunan Ampel nyata putrana ti Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi sareng Dewi Cendrawulan. Nah, eta lahirna Kanjeng Sunan Ampel. Nah, ti dia urang ningali deui Kanjeng Sunan Ampel diobrol-obrolkeun mah kasaurkeunana eta ninggal di Kesultanan Demak 1480 hiji. Asa nama kitu. Wong ngagaduhan putra nyaeta para sunan deui, para wali Allah deui. Anu pertama nyaeta Sunan Kanjeng Bonang, Sunan Kanjeng Derajat sareng Siti Syarifah. Nah, eta asa nama kitu para warginya. Ayeuna urang ningali heula, urang kadoro heula nya. Hayu hatur nuhun ti urang pajeng deui nya spil-spil makam Kanjeng Sunan Ampel. Nah, ieu makam Kanjeng Sunan Ampel teh. Para warga-warga Nurul Huda. Halo, Jualan nasi padang. Lapar sate. Halo guys, kita sudah sampai di mana orang teh? Di Madura, Bangkalan, di bertempatan Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Atanapi Syekh Khalil ieu teh salah satu ulama ageung anu nyetus, termasukna nyetus 2 murid anu sakieu ahengna muridna nyaeta Kiai Haji Hasyim Asy'ari anu di Jombang sareng Kiai Haji Khalil sareng Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dua-duana pencetus 2 ormas anu sakitu ageungna nyaeta Ormas Muhammadiyah sareng Ormas Nahdlatul Ulama anu sampai ka ayeuna ormas eta ormas anu paling ageung. Nah, saha ieu na teh guruna 2 ormas eta teh nyaeta Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kitu palawargi eta salah satu ulama ageung yang punya Indonesia atau harta karun yang gak banyak orang mengetahui bahwa
ulama-ulama besar kita waktu dulu ya melebihi ulama-ulama yang lain. Bukan untuk membandingkan, tapi kita harus membangga di Indonesia ada ulama sebesar Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pokoknya rahayu, rahayu, rahayu. Kurang ke kaditu deui. Naon? Nah, di urang mahnya tukang parkir di Sunda moal aya nu kos kita kopiahna tingali. Alah. Moal aya sepil kira-kira kopiah ieu dijual minimal 1.800.000 per meter. Nya, ieu kopiah sang legend, kopiahna si akang-akang parkir anu aya di Madura. Nya si akang parkir ieu geus terkenal ya soalnya tentang kopiahna jangkung, di mana kopiah beki jangkung derajatna beki naik, oke? Pokoknya mah buuk, oke, mohak. Orang mulet, orang kepelet pokoknya namanya. Tuh, tingali. Yo, di Syekh Khalil Bangkalan Madura.